be talar ye ayat ye. Ayat ye be talar. Ketika orang di akhirat talar Gusti, mana pangampura Gusti? Pan Gusti janji. Emang dia talar Quran henteu ngan sayat doang. Ngaji di Cilongok kabita jasa ye. Ayat ieu mah kukula ditalar be jangka Gusti besi Gusti jeung sakula. Lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat. Pan sia kaing kitu amat. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Allah geus jangjikeun ka jelema anu iman jeung amal soleh teu kira-kira janjina. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah ngajanggikeun bakal mere hampura jeung ganjaran anu pohara. Naon ganjaran anu pohara anu agung? Wal jannah. Padahal lalagari Allah janji wa'adallahu. Geus janjikeun Gusti Allah ka saha? Alladzina amanu ka jelema nu iman, urang iman Bang. Geus kena janji Allah ya. Sadegeun janji Allah mah lain cara janji calo. Calo mah bonen. Allah mah henteu, Allah mesti gade boleh ditekadkeun pada calo anu di bojong teh lain. Wa'adallah. Cak urang bojong emang di bojong aya kampung bonen malah mah. Wa'adallah. Allah geus janjikeun kata alladzina amanu ka jelema nu iman rek laraki rek awe. Urang tak asup ka dinya. Tambahan wa amilus sholihat amal soleh. Jasa kieu urang osok salatan jantung usuge. Osok pelah salat pokolang puasa osok malam bulan Rajab atuh sarajab. Neuleuh batur puasa. Anya mah henteu. Mingguan tinggal mingguan. Pan cenah kieu nya hote puasa. Tukang uduk bebeja beak 20 liter. Entah anu ngabeakeun lamun lain doang cikupa eta. Itu puasa. Teu kudu ditanya hiji-hiji. Atuh tanya apa tukang uduk, tukang sate, jabeak-beak bae. Ada di depan puasa. Sakitu gede bejaan, komo teu dibejaan. Allah geus kajanggikeun ka jelema nu iman tur beramal soleh. Janjina lain sembarangan janji. Lahum maghfiratu wa ajrun. Diberi pangampura. Di samping eta bakal diberi ganjaran anu luar biasa gedena surga. Di dieu mah sakadar sakitu teh penjelasanana padahal mah ngeunaheun jasa ka jero hate. Urang iman ka Allah, kemudian urang beramal sabisa urang we keur dagang datang waktu salat eureun heula eta inqiyat da pohara sa Allah nu neuleuh. Urang keur tani ngadenge suara azan, kobok-kobok heula, salat heula, bila perlu di sawah bae salat tadi galeng. Tuh masalah di galeng mau kompas eta kok ieu ka ditu kita. Allahu akbar Allahu akbar. Zuhur nya. Allahu akbar khairin ila majuna terus kok kobok. Beres itu lain Allah. Shalli sunatan qabla zuhri. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pajul mana pajul? Sawah mah suka deleuna lain Allah pacul. Tapi geus hebat jasa teh digaleng bisa salat cara urang Arab. Urang Arab emang kumaha gitu. Urang Arab baheula mah teh lamun ti Mekah ka Madinah teh pun make mobil. Eureun nya tengah jalan. Oh, salat di sisi mobil. Allahu akbar. Urang dari bejaan kan teh ada induk salat. Salat orang tahu. Supir Arab teh kos kitu. Bejaan ke urang. Jadi urang mau salat henteu nya nama. Mata salat juga teh dek mobil ka kolong hees. Ya urang mah di jero mobil kieu bae. Ai supir ka mana? Hees. Teh eta teh ulah diantepkeun baksis. Nya nama lain hees heheesa. Toel ke urang. Tuan, ada baksis. Oh, khair. Oke. Kata dina 70 bisa 150 ngajalankeun. Nabrak-nabrak kieu dia. Teh eta urang Arab mah asal waktu salat, geus di dinya bae salatna di dinya. Di dinya. Baheula mah lamun di mana tah ngaranna di Mina dekat Arfah. Dekat Jabal Kurban sok leumpang keur baheula mah leumpang hayang neuleuh leumpang. Datang waktu salat, neuleuh urang-urang Arab di jalan salat Allah boga wudu nya henteu pokona salat nya Allahu akbar.
Urang neuleuh pemandangan salat teh babarieun jasa tarapis di arah supir kabeh. Sisi jalan salat Allahu Akbar. Ai di Indonesia mah deket masjid teh salah. Cikupa ka ditu mah komo tamang masjid tinggal masjid kos musuh bae masjid teh atuh. Nah iya ya wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat Allah geus ngajangjikeun ka jelema nu iman jeung nu amal saleh bakalna dibere pangampura padi mah janji Allah. Tak ieu dikorek ku ulama. Iya jelema iman tur amal soleh kok dibere magfirah. Ai magfirah teh isqatus sayiat. Isqatus sayiat teh ngagugurkeun kagorengan teh diceun nu aya kabagusana doang berarti dihampura ngaranna. Tah eta teh jelema iman jeung beramal soleh iraha teh. Nah ieu nu diistilahkeun ima saeutik-saeutik ku Gusti Allah jelema anu iman jeung amal soleh mah dibaguskan lalaunan pas maot bagus aya nu lain kitu aya nu jore bae tapi tetep ae nya mata ai iman ieu salat mah salat pengen saukur iman jeung salat bae ngan kadituna mah abrut-abrutan ngan kulantaran nya aya amal soleh nu utamana mah ieu teh salat puasa mun waktu haji nya geus isop haji zakat sakitu bae nu lain-lainna mah wasiat moal aya hampura atuh lamun maksiatan pan eta hampura teh maksudna mah ngahampura maksiatna. Tah anu teu boga maksiat atuh geus teu dicaritakeun magfirah emang geus ka magfirohan. Ieu mah nyana iman salat tapi maksiatna loba taruhlah kiai nonton bola lah model kos kitu. Atuh kamu nu lain kiai mah. Tarohan segala rupa tolol. Ah ieu teh endeuh tadi abrut-abrut sabulan deui maot dibere nyengseng mangseng ka Gusti Allah dibere embung maksiat aya nu kitu dua tah anu tadi mah setik waktu maot dosaan aya nu dosa sabulan deui dibere tobat anu beneran ka Gusti Allah kaduhung jasa ka Gusti Allah teh duh ieu lalampahan teh diri hampura ulah naon kitu ngara cang saya ieu teh lahu magfiratun cak Allah ieu. Jadi urang teh bakal diampura teh sing gede teh cak Allah. Cak nu boga dunia jeung nu boga urang. Asal iman, amal saleh, magfirah aya. Sabulan deui ka maot, tak eueuh. Tis bangona, leuleus bangona, adem bangona. Tak sabulan maot geus dosa. Anu lain kitu. Dosana terus bae mah. Dah muriang bawa ka rumah sakit goler ka rumah sakit ge. Aduh yang geus daya upaya sakit daya hampuran ka kabehannya bisi mah ngaranna ge atuh muriang ieu kembang pae pan muriang hampura ka pamajikan hampura ka anak hampura ka tetangga hampura kabehan padahal mah isuk teh pae tah sapoe deui ka pae dibere magfirah ku Allah lain lalagaan bener. Kamari mah main bola keneh. Main bola kan ulah gandeng-gandeng bisikan kadengen kudu sok main bola sapoe deui ka maot dihampura ku Allah pan aing geus janji sia teh iman jeung amal saleh atuh janji aing di ka manakeun jak Allah pajak aing ya lahu magfiratun geus dihampura pae surga ya Allah ya Rabbi mata cek kula mah maning istiqomah main bola habak ya Allah geus janji ngeunaheun jasa aya nu lain kitu ya mah ajore bae terus dimuriangkeun ge disiksa ku Gusti Allah lantaran nyana teh geus luar biasa ieu mah naon kitu ngaranna maksiat pohara jasa ka Gusti Allah pas deuk dicabut nyawa ku malaikat itu Israil cak Allah Israil eta mait geus dihampura ku aing teh jelema budak dihampura iraha tobat urusan aing teh mah di mana cak malaikat teh balik kikiran ge nyana teh balik kikiran bari narik dihampura cak Allah teh iraha ngahampurana Gusti ya ieu bukuna ge ieu di dieu jore kabeh aing dina Al-Qur'an tu wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati lahum magfiratun aing isin mun teu ngahampura masyaallah mata kieu bae talar ieu ayat ieu we talar ketika orang di akhirat talar Gusti mana pangampura Gusti pan Gusti janji emang dia talar Quran henteu ngan saayat doang ngaji di Cilongok kabita jasa ye ayat ieu mah kula ditalar bae jangka Gusti besi Gusti ji sakula lamun kula disiksa berarti Gusti pembohong kelas berat pan sia kaing kitu amat ayat tadi ka manakeun pancak Gusti wa'adallahu alladziina aamanu Allah ngajangjikeun ka jelema nu pan iman ka Gusti teh pangeran
Wa amilu solihati atuh pan atuh salat sanajan sok kodoga sakapeung atuh salat teh pokona mah. Ya teu husud mah urusan husud mah urusan kula teh mah. Ngan kula mah salat teh pokona mah. Pancak ku silahum magfiratun. Embung kula mah kudu ka neraka keun. Terus mawa bendera eta demo ka Gusti Allah. Anti neraka. Ayat-ayat didinya innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Dipasang kunyana sakumaha demo ka pabrik. Cak malaikat di kamarnya demo ka Gusti. Demo naon embung ka neraka lantaran ieu takula iman jeung amal soleh. Aduh, atunya anak bebeja mantap malaikat. Kumaha ya Gusti? Iring apa ka surga ka ditu. Ieu lain ayat. Geus ieu mah kudu ditalar bae mah. Bila perlu orang pae ayat ieu asupkeun ka kantong kadi. Kabeh malaikat. Ieu pokare kabita jasa ieu. Kabija jasa. Pokoknya mah Allah janji, sedangkan janji Allah mah lain janji manusia, lain janji makhluk. Kholik pan ieu mah ngabungahkeun ka urang. Nah janjian ka jelema nu iman jeung amal soleh. Wadan hasana janji anu para bagusna. Bakal lahum magfiratun campura we gasin kejeun kuku bage nu petot ke dihampura mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di samping eta atuh geus campura mah geus dikamanakeun wa ajrun azim dibere surga. Lu matak ulah suuzon ka jelema Islam mah ka jelema iman mah kajen nu kumaha ge ieu teh penghuni surga titik geus sakitu nu kumaha ge ka surga bae geus sakitu lantaran aya ayat ieu lain lalagaan ieu gede jasa jeung bedas jasa ayat ieu mah ieu sakulah ge ayat ieu mah talar bae kajen teh kulhu teu talar ge ieu bae ieu yang ka Allah ya sabalikna walladzina kafaru wa kallabu bi ayatina Allah ngajanggikeun ka jelema nu kalalupur jeung nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu percayaeun ka Al-Qur'anul Karim teu percaya ka Gusti Allah kafir Kristen Katolik teu percaya bahwa pangeran teh Allah Konghucu teu percaya bahwa pangeran teh Allah Protestan teu percayaeun bahwa pangeran teh Allah Hindu dan lain sebagainya teu percayaeun pangeran teh Allah pajar lainna Allah ieu langit bumi katut eusina teh nyeuna kubur wa kadzabu bi ayat tidak ngabohongkeun ka ayat atawa iman ka Allah kan bohong ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka ayat riba ngabohongkeun ka Gusti Allah teu percaya ka ayat-ayat bahwa yen anak angkatna teu meunang warisan teu percayaeun ka ayat bahwa anak awewe mah sepengaheun daripada lalaki atawa lalaki 2 lipetan daripada awewe teu percaya teu make nyana teu make kana kajujuran nu dijelaskeun ku Al-Qur'an Karim ngabohongkeun ngaranna tah jelema nu kos kitu mah ieu ulaika ashabul jahim da eta mah jelema nu kos kitu adalah jelema penduduk neraka jahim naudzubillah min zalik pokona jelema iman amal salat surga jelema kafir bohong ngabohongkeun kana Al-Qur'an neraka sakitu bae geus